Aya bujang anu boko karana karek boga budak hiji ari budak katanya suke nih omen hiji peuting meureun geus merangsang manehna teh ari cek manehna teh kieu aya nama mending ulin ka si Eti mumpung beurang keneh sabab geus sajangar kieu ye sirah nya ini cerita nanti ka imahrana teh omen teu kungsi hilang geus nepi sabab teu pati jauh imahna teh ari imahrana teh tina bilik nya lewat ka kamar tukangna pas ditoong ke jero kamar si horeng kabogoh nanti kenyusuan budakna cilaka kenyusuan budak kene geuningan hayang nyawa eta mah urang tolkeun deh ka jero ari pas ditololkeun ka jero budak nu kenyusuan teh ngajerowok men mah ya hileud keun hileud kitu mah urang tongengan kumaha geura ujang da mah buru ngaleos ari geus kitu kumaha bener omen ari geus tongengan mah ngaleos eta hileud deh. Aya budak lalaki nu balangor kenangkring di sisi jalan omen tulila ti harita nya tukang baso nu datang kadinya baso bare baso yo ari ceuk salah saurang budak anu kena longkrong dirinya nyarita kieu mang baso na aya keneh aya jang tah kituna jaga mumpung keur aya mang sabab lamun geus eueuh mah mamang pasti bakal ngerasa kalangitan ada cek tukang bakso nah kumaha wah cek tukang bakso teh dan pernah ditinggal ku LPG nu 3 kilo siamanya aya 2 orang pembantu omen ari 2 nate bararudak hiji power karinit ke pasar nyapangi di jalan 2 nate anu saurang ngaranna si Warsi anu hijina deui si Inem ari si Warsi teh nanya ka si Inem reka mana esuk kena Inem na reka pasar maneh teh henteu ceu eta ka pasar kuring mah ari cek si Warsih teh mau panyanter ka pasar maneh teh Inem moal ceu geus aya mah atuh ceu milu jeung kuring ka pasar ka mana Inem nya ka pasar ceu mah bisa siga mah Inem soalna kuring di tita kudunungan tita ka pasar ari panyanter ka pasar ceu lamun ka pasar mah bareng atuh jeung kuring ayeuna moal Inem hayu reka pasar heula ceu mah. Aya budak lalaki nu keur ulin sorangan di hareupeun imah bari nyaot taneuh bangun wanteng omen tulila rentang-rentang ti keanggangan aya lalaki nu datang kadinya sanggeus aya di hareupeun budak tuluy nanya ka lalaki teh jang ari bapak di mah aya mang tuluy ngaleos we eta lalaki teh nyamperkeun ka hareupeun lawang pantau geus kitu mencet bel sanggeus menang sabaralila mencet bel we nu kaluar teh jero imah teh balik deui eta lagi teh nyamperkeun ka budak nu tadi berjeng bangun nu arada amek jang mana bapak teh tadi cenah cek ujang aya di imah tapi dibelan sababaraha kali teh wae ka luar geuningan oh nya teh ngatu mah imah we lain ieu mah aya panganten anyar anu ngarasa bangga menangkeun salakina teh atlet anu bertato ari tatona teh kabeh merek sepatu omen dina leungeun kencana aya tulisan naik dina bitis katuhuna Reebok dina lebah tongongna tulisanna teh Puma tah hiji peuting pas lagi indiaan ari dina lebah manukna teh aya tulisan Aid omen nya kaget pamajikanna teh tuluy nanya nah geuningan Kang dina eta tulisanna Aid teu kedah riwang nyai tenang weh kumargi kulit tacan melar ieu teh da pamitos melar mah engke ge kaangos ku nyai pamitos melar nah naon tulisanna kitu Kang Adidas nyai aya budak awewe omen nu keur diajar masak nyen lumpia ari ngieuna teh nempokan resep pamere babaturanana tulida indungna datang kadinya neng kumaha nah ngien lumpia teh geus anggeus teu cios Bu harnaha make jeung teu jadi muhun hana si tadi ku terus dikempelkeun bahan-bahanna Bu nanging di akhir tulisan resepna aya tulisan sapertos kieu goreng sampai kekuningan alim ahli kedah tebih-tebih teuing mah Bu nah teu tiasa kitu masak di bumi nyalera oge make sareng kedah kekuningan sagala aya wewe nu keur nuan salakina balik digawe omen ari salakina teh orang Jawa biasana mah telat balik ka imahna teh nya ditelepon pamajikanana Mas di mana keneh ieu teh nah kican balik biasana kita telat ari cuk salakina teh keur di kantor keneh mah cenah ieu keur aya rapat OTW nya sok atuh burukeun balikna nya OTW ieu keur rapat
tak menang sajam cenatang kene wae si mas na teh Omin ditelepon euy ku pamajikan anak. Mas, engko tadi OTW tapi na cenatang kene wae geuningan. Nya OTW nya ican beresnya. Oh, nya tuh. Tah kari kowe ngartieun pamajikan teh Omin. Nari kitu naon kitu mah OTW teh. Heuh, jo takon wae alias tonganya wae. Aya awewe nu nyarita ka salakina Omin. Bapana ieu cik atuh ke kali-kali ari buka puasa teh ulah rek rokok wae. Nah ku kolak, ku asinan, ku bala-bala atawa ku opieun anu sajena. Nyaho mahal kapanan rokok teh mah. Heeh, geus eta ge nyobaan mana ku bala-bala, ku kolak, ku asinan. Ngan angel teu daekeun hurung waktuna disinut mah mana. Ih, ari dajak cerita balik besok tara bener ieu mah nya. Aya pasien lalaki nu datang ka imah dokter Omin. Sanggeus saya di mana nya dipariksa eta jelema teh. Rengse dipariksa tuluy nanya ka dokter. Ari abdi teh kaserang penyawat naon nya dok? Bapak teh katara penyakit koneng pak. Kutan teh kitu nya. Dupi tuangeun kuda dipantrang naon wae teh dok? Nu kahijina bapak ulah seuting nuang campole atuh nu kaduana ulah seuting nuang cau nya pak. Dupi ciri-cirina yen abdi teh kaserang penyakit koneng dina awak abdi naon dok? Eta buktosna waos bapak koneng geuningan. Ari teh pasienna kumaha cenah wa? Ih, buah gelo sugana. Aya koleut anu boga penyakit Omin. Ari penyakit teh lamun setiap sare manehna sok leumpang kaluar ti imah. Nya hiji poe kedatangan ka dokter. Sanggeus panggih jeung dokterna. Fokus bapak teh kadenge nyarita. Dok, punten abdi teh bade nyungkeun tulung. Pami teh sia mah pangnamangkeun panyawat abdi dok. Gaduh panyawat mah panyalira pami nuju kulem ieu teh. Oh, kitunya Pak. Gampil atuh panyawat anu kitu mah. Tah ieu anu dina dus arit. Ieu teh landongna Pak. Nu bakal ngadamangkeun panyawat bapak. Carana pami bapak bade bobo. Tah ieu awurkeun heula di sakulingeun bapaknya. Mohon mangga dok. Dupi ieu teh obat naon kitu dok? Nah, sarupi obat perenang gitu. Sanes Pak. Dari atos naon kitu dok? Aku payung Pak. Aya salaki nu nyarita ka pamajikanana Omin. Balik ti mana? Biasa we geus babayar bapana. Lain bapana hampurannya sabab duit pamane ti bapak teh geus beak. Kumaha bi dipake bayar cai ledeng. Sabab geus 2 bulan atuh can mayar. Kumaha lamun dipareuman? Oh nya teu naon are beak mah. Ansa tadina padahal membayarkeun heula listrik mana tibatan mayar cai heula mah. Oh nya teu naon kumaha dibayarkeun heula kana listrik bapana. Ngan sekalian keur omeh tarik ku setrum.